Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala mangka ari Gusti Allah ta'ala eta dzakaro ngadauh itu Allah huna dina itu ayat watil kahujatuna samaniyata asaro kana 18 nabiyan tina arah-arah nabina min goeri tartibin kalawan teu nartibkeun labi hisabi zamanin teu kalawan ngitung-ngitung waktu walabi hisabil fadli sareng teu kalawan ngitung-ngitung kaunggulan walakin huna sareng tatapina eta tetep dina itu ayat watil kahujatuna latifatun ari lembut au jaba anu ngawajibkeun itu latifah atar tiba kana nartibkeun huna di dieu wahya sareng ari itu latifah eta innallaha sanyana Gusti Allah innallaha sanyana Gusti Allah eta dzakaro ngadauh itu Allah awalan dina kawitanana Nuhan kana Nabi Nuh wa Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub li annahum karena sanyana itu nu kabeh eta usulul anbiya'i pirang-pirang asal pirang-pirang nabi summa minal marotibi tuluy eta tetep tina pirang-pirang martabat al mu'tabirati anu diitung-itung itu marotib ba'da nubuwati dina sabada sifat kanabian wa al mulku ari karatuan wal qudratu sareng kakawasaan wa sultanu tegesna kakawasaan wa qad ato sareng nyata maparin saha Allahu Gusti Allah Dauda ka Nabi Daud wa Sulaiman sareng ka Nabi Sulaiman min dalika tina itu anu kabeh haddon kana bagian wa firon anu sampurna summa minal marotibi tuluy eta tetep tina pirang-pirang martabat as-sabru ari sabar inda nuzulil balai dina nalika lungsurna balai wal mihani sareng cobaan wasyadaida sareng pirang-pirang kapayahan wa qad khosso sareng nyata nangtukeun saha Allahu Gusti Allah bihadihi kalawan itu anu kabeh Ayyuba ka Nabi Ayub suma atofatul ngasih itu Allah ala hatainil martabatayani kana ieu dua martabat man kajalma jamaah anu kumpul itu man bainahuma anu tetep antara itu martabatayan wa huwa sareng ari itu man eta Yusuf Nabi Yusuf innahu mangkasanyana itu Yusuf eta sobar itu Yusuf alal balai kana balai wasyidati sareng kapayahan hatta ato sehingga maparin huka itu Yusuf saha Allahu Gusti Allah mulkal Misri kana kerajaan Mesir ma'anu buwati sarta sifat kanabian summa minal marotibi tuluy eta tetep tina pirang-pirang martabat al mu'tabirati anu diitung-itung itu martabat fi fadlil anbiya'i dina kaunggulanana pirang-pirang nabi kasratul mu'jizati ari seueur pirang-pirang mukjizat wa kasratul barohina sareng seueur pirang-pirang dalil wa qad khosso sareng nyata nangtukeun saha Allah Gusti Allah Musa ka Nabi Musa wa Haruna sareng ka Nabi Harun mintil katina itu kasratul mukjizat bil haddi kana bagian wa al wafiri anu sampurna itu haddi wa minal marotibi sareng eta tetep tina pirang-pirang martabat al mu'tabirati anu diitung-itung itu marotib az-zuhdu ari zuhud fi dunya dina dunya wa qad khosso sareng nyata nangtukeun itu Allah bidalika kalawan itu zuhdu fi dunya Zakaria ka Nabi Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas summa dzakara tuluy ngadauh saha Allahu Gusti Allah ba'da haula'i dina sabadana itu anu kabeh man kajalma lam yabqa anu henteu tetep lahu ka itu man naon itba'u pirang-pirang pengikut wala syariatun sareng tetep pirang-pirang syariat wahum sareng ari itu man eta Ismailu Nabi Ismail wal Yasa'u wa Yunusu wa Lutu faida tubirot mangka di mana-mana diitung-itung naon hadihil latifatu ieu masalah anu lembut kana mangka kabuktosan naon hadihi tartibu ieu nartibkeun eta husnan hade wallahu a'lam wa qaulu nadim sareng ari cariosanana nadim wayabko sabatun
eta wayabko tegesna tetep minal khomsati tina 5 wal isrina sareng 20 baina samaniyata asaro ba'da samaniyata asaro dina sabada 18 naon sab'atun 7 madkuratun anu dicaritakeun itu sab'ah bimawadiin dina pirang-pirang tempat kasirotin anu seueur itu mawadi fil Qur'ani dina Qur'an al-adimi anu agung itu Al-Qur'an walidalika sareng karena itu madkur dakaro ngadauh itu Allahum kaina itu sab'atun wa qauluhu sareng ari dauhanana kinadim bil muhtari qad khutimu lapad bil muhtari qad khutimu al jaru ari harap jar wal majruru sareng anu dijarkeun eta muta'allaq bil fi'li kana fi'il ma'ahad bil atib sarta ngabuang harap atap eta ae wa qad khutimu tegesna nyata ditungtungan sahalan biau pirang-pirang nabi wa rusulu sareng pirang-pirang rasul bidami ku Kangjeng Nabi al-Muhtari anu dipilih itu Kangjeng Nabi ala jami'il khalqi bari ngelehkeun sakabeh makhluk wa sareng ari itu Nabi eta sayyiduna anu jadi dunungan urang sadayana Muhammadun tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa abdulul makhluqati mangka ari pang abdolna pirang-pirang makhluk eta nabiyuna nabi urang sadayana summa sayyiduna tuluy dunungan urang sadayana Ibrahim tegesna Nabi Ibrahim fa sayyiduna tuluy dunungan urang sadayana Musa tegesna Kangjeng Nabi Musa fa sayyiduna tuluy dunungan urang sadayana Isa tegesna Nabi Isa fa sayyiduna tuluy dunungan urang sadayana Nuhun tegesna Nabi Nuh ulail khamsatu sareng ari ieu anu 5 eta hum ari itu khamsatun eta ulul azmi pirang-pirang anu ngabogaan kapengkuhan summa baqiyatur rusuli tuluy sakakarina pirang-pirang rasul summa baqiyatul anbiya tuluy sakakarina pirang-pirang nabi atana pisasesana Guairu rusuli anu salian ti pirang-pirang rasul ma'atafautil maro tibihim sarta beda-bedana pirang-pirang martabatna itu baqiyah indallahi ta'ala munggu Gusti Allah fal wajibu mangka ari anu wajib eta i'tiqadu afdoliyatil afdoli nekadkeun kana sifat kaunggulanana anu unggul ala wibkima bari netepan kana perkara waroda anu kawarid bihi kalawan itu ma naon al hukmu hukuman tafsilan kalawan perincian pitafsili anu tetep dina bangsa tafsili wa ijmalan sareng kalawan gemleng pil ijmali anu tetep dina bangsa ijmali wayam tani usareng narima kacegah naon al huzumu ngadatangkeun pima dina perkara lam yarid anu teu kawarid pihi dina itu mak naon idin minasyar'i anu tetep tina syara wa mimma yajibu i'tiqaduhu wallahu a'lam bissawab.